Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha daramang. Mugia urang sadayana aya dina kasehatan tur kabarokahan kanggo milari ilmu dinten ayeuna. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tos lebet kana kadidua materi warta dina lawungan kahiji. Nah, naon nu dimaksud warta? Warta nyaeta beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian anu benar-benar kajadian atawa aktual. Jadi yang dimaksud warta itu adalah berita atau informasi mengenai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau aktual. Salajengna urang bahas perkawis ciri-ciri warta. Ciri warta anu kahiji nyaeta data anu ditepikeun atawa dilaporkeun dina hiji warta dumasar kana data anu bener atawa valid jeung asli. Jadi, ciri warta yang pertama itu adalah data yang digunakannya itu benar, valid atau asli atau realita. Ciri warta anu kadua nyaeta tempat jeung waktu anu diwartakeun atawa dibejakeun oge jelas. Jadi, di ciri yang kedua ini adalah tempat dan waktu harus diberitakan dengan jelas. Karena kenapa? Karena tempat dan waktu itu juga sebagai penunjang kevalidan sebuah berita. Tempat dan waktu dalam berita tidak dicantumkan, bisa jadi berita tersebut adalah berita hoax atau bohong atau hanya karangan belaka. Ciri anu katilu nyaeta basa anu digunakeun ngagunakeun basa anu kaharti. Jadi, di ciri yang ketiga, bahasa yang kita gunakan dalam menulis berita itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Supaya apa? Supaya pembaca mudah menyerap apa yang disampaikan oleh berita tersebut. Ciri anu kaopat nyaeta eusi nu aya dina warta sifatna objektif. Jadi, dalam berita isinya itu harus objektif. Artinya apa? Artinya itu adalah apa yang kita beritakan itu sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak subjektif seperti itu. Nah, dari keempat ciri ini intinya yang pertama itu adalah data harus valid atau asli. Yang kedua, tempat dan waktu harus diberitakan dengan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, isinya harus objektif. Ibu harap bisa dipahami dan nanti ketika ada tugas membuat berita, semoga keempat ciri-ciri ini dapat diterapkan dalam pengerjaan membuat berita. Salajengna urang pedar ngeunaan rumusan warta, di mana dina rumusan warta aya istilah anu dikenal ku 5W plus hiji H. Naon wae 5W plus hiji H? W anu kahiji nyaeta what, naon, apa yang diberitakan. Nu kadua aya who, saha, siapa yang diberitakan, siapa yang terlibat dalam kegiatan di berita tersebut. Anu katilu aya when, iraha, kapan berita itu terjadi. Kaopat aya where, di mana peristiwa itu terjadi. Anu kalima aya why, naha, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Anu kagenap aya how, kumaha peristiwa, bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana keadaan suasana ketika peristiwa itu terjadi. Nah, eta sababaraha rumusan warta anu kedah aya dina nyusun warta. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur dina lawungan ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.